ogena setiap hari kudu minta karidoanana. Salaki urang mah pokok minta ridho ka urang. Bener gitu. Aya di desa laki nu goreng patut? Nya gede amak. Tukang mancing deui. Keun bae da abah sorangan gitu tukang mancing. Ngan beuneunan beda anak gitu. Ari si abah mah bari zikir, ari urang mah kapan sepoh jeung salatna aya di dieu. Ari meuli kukumul 50.000 gablak. Ari pikeun istri teu dinapahan aya di dieu kitu? Halus. Kalau ibu-ibu kalau sudah seperti itu berarti Neng Lala lebih dahsyat daripada ibu-ibu. Makanya sok kagolono wae lain. Leuheung lamun sok meunang nu alus menang badot biasana ge. Ustada biosnya tema namakeun we Pak Pak Kiai abdi mah bagian heureuna we. Rumah tangga lain cacat kumaha? Siri hargaan, siri hormatan ngan di mana geus aya cacatna boro-boro hayang ngahormat. Di mana geus aya cacatna boro-boro hayang hargaan salaki. Maka ning derajat paling tertinggi seorang istri nyaeta hormat seorang salakina. Derajat paling tinggi seorang perempuan jadi naon pun dia bisa ngahebatkeun tur ngangkat derajat salakina. Rumah tangga milik duaan tong dibewarakeun ka batur. Rumah tangga milik duaan tong batur nu apaleun. Sampai ka bujur salaki hideung dibejakeun ka batur aya. Sampai ka dihitung urang beheunana. Da bade tong mah kasepna ayeuna maca mewek. Da bade tong mah ari biasa gagahlana ayeuna mah teu sarondo-rondo acan. Aya di dieu sabaraha kitu. Henteu. Nu hamil teu puguh bapakna. Cik tetanggana teh, mohon maaf, bukan anak saya. Tanyakeun we ka Pak Hansip. Hansip teh mengaku. Cek Pak Hansip teh, mohon maaf da kamari teh ningali jeung Pak Sekdes. Ditanyakeun deui ka Pak Sekdes teh, mohon maaf da kamari tingali jeung Pak Lurah. Saling ngakukeun teu bisa aya kuat, tapi di mana geus dihalalkeun, kalayan halal anu dihadiran ku Ibu Rama sadayana, didinya dihadiran ku Allah jeung ribuan malaikatna, teu main-main hukum jeung Allah. Di mana urang geus nucuk rumah tangga cing yakin urang aya dina jalan anu diridoan ku Gusti Allah ngan meureun gogodana beda. Keur bobogohan mah nikmat ningali alam dunia teh seperti milik duaan. Batur mah ngontrak gaya eta keur bobogohan. Batur mah ngontrak urang mah nu duaan. Batur ka bogong urang labuh cakit cakit. Ari geus kawin goblok alus. Aya di dieu kitu rakatna oge. Tadi jab gobuk buat ka sedihna ka cida. Cing inget di mana urang rek nyelesaikeun masalah aya doa-doa sepuh hidup. Di mana aya sukses dunia jeung akhirat doa indung bapa hidup. Urang bisa seperti ieu aya doa ibu bapa hidup. Di mana urang rek nyelesaikeun sagala rupa tong bara kaluar sok duduaanan heula nu dianjurkeun ku baginda Rasul duaan di kamar. Ngan Rasul mah sering ka istrina minta karidoan ka istrina. Wahai istriku tercinta, apakah engkau ridho kepada diriku? Jarang lalaki nu kitu teh. Nya bener. Mang Agus sosok tara. Bapak Nip osok tara Bamaidas. Di ayeuna gunakeun. Da kana abi mah mamang osok ngobrolkeun ka salaki di mana abi teh teresep karena perkara anu aya di salaki beberewekan waktu harita. Sabab naon embung urang sagede nyere. Mohon maaf. Urang mah rea keneh segala rupa rek ditu ka dieuna lamun kudu jeung aya masalah rumah tangga rek kumaha engke urang siar kaluarna. Dan sabab urang mah di mana geus teu ngeunah kudu dikeun salaki biarkan urang jeung tetangga jeung nu lain nu penting masalaki aman. Awewe mah kapan kitu? Di mana ku salaki geus teu ngeunah moal ngeunah sagala rupana. Ku salaki we teh ditanya awewe mah nyeri hatena. Eta teh teu ditanya komo diantepkeun. Matak ayat saroge di dia nu ngadarangukeun kabehanan cing setiap hari minta ridho kan jadikeun istrina. Jangan dilakukan ku jadikeun lalaki teh.
Sabab naon hayang barokah rumah tangga kapan jarang kurang mah. Rumah tangga teh makaning eta teh anu bakal dijanjikeun ku Gusti Allah janahna Allah. Sabab justru karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.